lahimin kubur. Kemudian gereja contohnya wani mati kolor apa? Yang betul contohnya. Nah, itu jadi bahas jadi aja. Baik lihat deh. Mau pacar ketek lain mah. Punten beli bosen nih mah beli bolos teh. Mun juga beli omongan, punten otak nanya heula mau bosen moal. Pan sering kali nyontokeun seperti ieu. Mimiti eta jelema eta si onah si mimiti si mimin sawawe atawa si ujang atawa saha wani make kolor hana betul. Mudah-mudahan Gusti Allah si hujan rahmat. Aduh. Si hujan berkah. Si hujan kebahagiaan. Ridho abdi mah Gusti. Ridho talabul ilmi ridho. Cinta kana ilmu cinta. Bios sabari kabasuhan bios. 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 Suatu hari tolong aja. Ganjol aja. Ganjola. Mampulah. Beras. Tidak tuman. Itu Gusti Manina. Kata tadi peribaros nyesering dengan kieu. Ngaji kasampun. Ngaji teu tingali. Meh ngaji teu apa. Meh ngaji teu aksen. Pangudang sagala boga dua. Beres teu? Leungeun boga. Suku boga. Panon boga. Ceuli boga. Bujur boga. Iji mah eta na. Cucu bujur boga dua. Bobogaan boga. Dua teh eta na. Naonna? Aya nu kitu aya. Di mana-mana kesuani make kolor anak bentur kadituna sok wani make kolor di mana-mana kesuani make kolor luhur tur kadituna sok wani make kolor luhur di mana kesepakatan make kolor luhur jujur kadituna sok wani make kolor ari geus kateli bujur sok kateli naon bukata geus kateli bujur kateli naon kadituna bukata hadirin rahimakumullah anu kupri boros diagungkeun anu kupri boros sadayana dipika hormat kembali karena pokok permasalahan pada sing adanya kesolat teh pakai sesegitan terus ajut nasi bersih sing rapi maca fatihah sing beres bahkan cek diri ilmu fikih maca fatihah teh kudu mualaf kudu naon teh kudu mualaf mualaf teh kudu berterus-terus ulah aya jeda ulah aya lamun maca fatihah tak anu wajib mualaf dan wae sok di antara naon maca fatihah naon baca hiji maca sok apa geus sok wae hiji maca di antara wajib mualaf teh naon deui nya atahiyat akhir eta wajib mualaf teu mah kitu oge kudu kadamu ngucapkeun takbir dirukun qoli punten nya api gila bios Hayong. Takbiratul ihram, ngaos Fatihah, maca shalawat Nabi, atahiyat akhir, aweh salam, eta kamu ucapkeun dalina. Tinggal referensi dari kita Fathul Muin. Ulah harewosan, teu ieu ulah kieu salat teh. Usolli fardhu dhuhri kata ketinggalan. Usolli fardhu dhuhri cek pikiran ai mana dia takbir teh mamang geus dina hate da ahli marifat pangeran. Wah cukup dina hate mesti kita hayang suanten. Kira-kira kadamu kucepil nyari kumaha mun gandeng
Kira-kira teka daun kok coba nyari lah. diukur. Nah, peminta mah bilang din kaganggu kugane recok jeung sajabana sepatu si jalan sareng mobil sareng kereta. Heuh teu kadamu. Ulang ulang. Wow. Siap pasel siap. Bios tiris bios. Bios kan cucut bios. Atuh dibantu di kapalong siap. Alhamdulillah. Kudu kadamu maca bae aku di karaoke damu kan. Aya tuh di ditu di payun. Ulah kieu. Mana istri? Oke kedua, cek dia poin bihai sujada aset kecil istirahat. Ulah ngaluwihan, air tapi bisa ke terapusnya. Sering apa? Tapi ulah ngaluwihan karena lilahna diuk is istirahat itu sanes. Itu sanes. Kami terlepas tinggalkan tidak perlu putar. Baik dia mah kakak keur baca Fatihah teh moal jadi maca Fatihah teu batal ada salat teh ngan baca Fatihah moal jadi ngan maca Fatihah bedah dilihat Bismillahirrahmanirrahim maka ngomong kali enggak cara dia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Gak mikir darah gue. Dolin. Saya terkadang cuma biasa sakit. Naik deui harga. Oh, kurang dengan 10 meter. Muluk. PRW ya, PRW. Mana bahasa sih aja. Si korek ngahulung teh keur ngadengeun pengumuman beas. Aku wayahna ujang eta macam Fatihah terjadi wayahna kudu dibalikan. Yo, kurang gitu hadirin sadana mata kudu make ilmu kayaknya. Terus alhamdulillah hadirin sadana anu kepribados di kahormat anu kepribados diagungkeun. Mata kudu adab atuh nya. Ciri na iman, kurang ibarat hayang diterima, ngaji na hayang diterima, sholat na hayang diterima, kalau bunyi na hayang diterima, sedekah na hayang diterima, ngos Quran na hayang diterima, ngadamal kasayan-kasayan usahana, oh ditampi. Catatan pasti kudu ikhlas. Mana bre? Kudu adab, kudu alus, tata krama. Pakai minyak sengit. Sorry Mama Sami, jalmi anu make minyak sengit, anu mangga wangian, bakal tambah akalna, tambah kepintaran. Atuh pantes we malaikat daregeutnya ai sengit mah leres teu. Mulai di madek sobat kaum lalaki balik tilio jeung rese jeung jauh ka imah ka tempat kameja. Kapingan da pes. Sarung dia di ngeuweul. Baju kopra, aya sarung jiga budak teuing tah. Si sarung teh kalikeun ra puluh. Bukan kan? Oh, kayak gitu. Kayak gitu ayah. Subhanallah wa ta'ala. Aduh, sing sopan. Teriris. Sing seueun, ngomong susu, ngomong wangian. Ada pantas we nyari. Tadi mangket. Tadi. Ayo urang aya paling katanya kan di mana? tukang kusena aya. Bahkan ku hayang payung eta kusen tepi ka di tepi ka di lulus. Tepi ka di haplas, tepi ka di usap-usap, tepi ka di tapak usap jeung sajabana. Bahkan ku hayang Pak. Tepi ka ukir jeung sajabana bahkan ku hayang payung. Kain leupeung alusna. Cek leupeung alusna jeung sajabana bahkan ku hayang payung. Tah urang ibadah bahkan ku hayang ditarima ku pangeran. Bahkan ku hayang dibatu loncatan deui sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada tadi unduh pas segar. Ya oh. Begitu aja nggak mau nangis. Wah itu mau nangis. Kemana wae aja? Sugana atau lungsur malaikat. Amin. Di hadirat wali-wali Allah. Amin. Di hadirat jalmi saleh. Amin. Pokok dia elak. Darajat nu
agung paling mulia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama, para ulama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing bahagia sadayana. Amin. Sing marna kamuliaan sadayana. Amin. Sing beunghar sadayana. Hayang mobil hayang. Yok. Balik 2000-an plastik. Motor hoyong, lega sawah hoyong, si jujur nyambung hoyong. Oyong, Yang tiga hari hoyong. jawab tuh ibu-ibu. Nyaan itu nyaan. Hadirin yang kumullah, anu kepribadian tiga hormat. Dauhan Syekh Ibnu Hajar. Dauhan Syekh Ibnu ada Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Lah udah dibunuh. Murid saya Zakaria Ansor. Gusti Syekh Zakaria Ansor. Murid saya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka Syekh Zakaria Ansor ada murid anak Hayyun Badan Hajaroin. Kami dulu di antara Ibnu Hajar. Gaduh murid Ibnu Hajar. Gaduh guru oke Ibnu Hajar. Tak saya Ibnu Hajar kada ukeun di mana urang boga kahayang heuh teu kita bingung opat cing loba istighfar cing loba istighfar. Tiba heula hayang mobil can kasampean terus teh. Me baudna we. Hayang boga motor can kasam. Ka Gusti teh Gusti abi hayang motor anu gede anu hejo. Anu ada anu bisa ada teh toto Mio kaleng. anu bagi tetap irit Gusti lamun di gas kuit teh Gusti aya di dieu rumah gitu aya nu mana Duka. oh gitu hadirin ngomong anu berbara semua minta ka Gusti motor harga 45 juta Mau bayi mah tadinya. Mau bayi tadi. Mau bayi tadi. Minta ka pangeran, minta ka Gusti hayang motor ninja ku harga 40 juta Gusti. Kade tinggal tak ada kitab Sulhul Talibin Syarah Minhajul Abidin ya nah doa teh doa di dunia di Jawa yakin ke bakal dia meta nu gede trojo nu leutik di Jawa keneh meta nu koneng meta nu beureum trojo nu bolas di Jawa keneh ditartibkeun jeung kamaslahatan urang leres Pak jeung halusna jeung dek nanya ka sarena punten tukang ngaramet tak punten contoh tukang ngaramet mata kudu maslahat sakeun pake leres nah tukang ngaramet tiba heula geus 10 tahun tukang ngaramet sapoena gaji umuran 15.000 atau 20.000 pokoknya gaji teh 20.000 tah pokoknya tiba heula ka Allah taala kaluha tiap 100 tahun hayang boga helikopter hayang boga naon teh hayang boga heli dari Jawa ku Allah taala di pasian heli tukang ngaramet boga heli bayangkeun eta helikopter teh di mana orang kitu Kang ngangler bios geus teh boga tempat parkir teh ku sare piranana jadi kan yang ada ngaramet heli geus teh boga nyupir tah kitu susah deh. Jadi ini gua kapal. Mustamina teh di barawaan. Coba pisan mustamina sih ya. Jadi diantep ke. Ka hartos kapan udah goreng sangka. Gusti hatur nuhun. Ini ayeuna abdi teh satuan bapak. Teu satuan tapi jauh. Abdi ngomongnya. Enjing ayeuna abdi teh tiasa bubur itu saja Bapak.
Umi umios Gusti Abdi enjing ayeuna jeung ukur tulung bisa geus lagi teh model apa itu kurang namun melakukan kuring sare cilaka cek tadi teh aya molor beureuja alhamdulillah ya gitu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim jadi ada minggu helikopter minggu sebab minggu helikopter kencang kurang pantel mas metakan Gusti nu mas betingna nu mas panjangna nu mas onokna nu mas gitu jadi asik panjang ge masalah iya cek bahasa Sunda bae sih kita panjang ya sarana apa pedokna atau pitok Subhanallah. Aya sirit Siritna aya sirit nanti Siritan. tong ditantei mata tong loba tingkah hayangnya moal loba kahayang moal ada gitu ya anu mata kabingung teh saur mata karulang boga kahayang teu tuntas teu daek jol saur itu hajar kudu istighfar sama mata kahayang teh aya di antara dua pilihan imma jadi milik urang hak urang wa imma moal jadi milik urang moal jadi hak urang eta kahayang urang teh laras contoh urang hayang moal salah balikan deui meta ninja di beulah meta motor harga 40 juta mang tahun-tahun kadua ka pangeran ari tonjol motor di berbis ngaran kan bari tutup tank mata kuwi boleh Hui bolen. Hayang. jok batu batu kan ditong diri rahi makaras kedon cawu setana batur batina besi malai terbatas Serengseng Ulek stop kontak. sugan modifikasi jari-jari motorna batu baku kawat ke besi ku baja lain baku nyere Subhanallah. aya motor sana motor RW nya Gusti abdi teh meta motor teh harga 40 juta lain anu tutup tank na kuring kolen Hayang. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin sadayana mata pamati kahayangnya sabab cek tadi teh alhamdulillah boga kahayang teu tuntas teu di Jawa eta teh naon berupa istighfar sabab naon eta kahayang lamun teu dek cumpon teh imma hiji sabab aya kahayang teh dina antara dua hadirin terus imma teh bakal ngaluak minta ka pangeran teh bakal dijawab bakal dibuktikan ku pangeran wa imma kahayang minta ka Gusti minta ka pangeran teh bakal dibuktikan sama sekali ku pangeran tah ieu peutah nu dibuktikan ku pangeran tuluy bingung terus sholat pikir mah yang kotor terus ke terus betul mikir eta belum pada hareun mah campur sama rupa dibingungkeun teh sare pikiran saya anu pikiran tek
lapar. Disiksa jauh bila men. Hati disumpahkan, hati diriweuhkeun, hati ditenangkeun. Sumpah. Hati teh sedih penuh penerangan eueuh. Naon? Subhanallah. Ase. Aya di itu. Jaket bumi abi aya. Aya jaket bumi abi. Setiap hari, setiap malam hal seperti itu, saya yakin kurang ayat ini siksa. Naudzubillah min. Maka cing loba istighfar lawan loba kahayang teu coba. Kenapa teu maksudna? Dah gitu. Jadi bingung. Kata ulama, ayana kahayang teh, ayana kabingung teh tidak aya kahayang. Maka supaya ulah bingung, tong loba deui. Cik nanya, hayang senang, hayang ribu. Hari bingung senang atau ribu? Urang hayang ribu. Terus, hayang mobil tapi ka bingung. Hayang boga emas reunceup tapi ka bingung. Migrain wah itu. Dadi teh cumpon wah. Cik tadi bingung, senang atau ribu? Ayah bingung atau gimana? Tidak apa? Yang nanya tuh, jadi kebayang. Hayang teu hayang we. Hayang pamasihan. Jadi motor teh hayang teu. Jadi bungar teh hayang teu. Bohong. Diwakeun kabehanana sing baleunghar. Amin. Tohir batin. Tuh. Sing nikmat tohir batin. Amin. Sing marulus tohir batin Amin. sadayana. Amin. Alhamdulillah. Itu husnul khatimah, maot aya dina kabahsayan, maot aya dina jangan bukan singger kol ngaji. Alhamdulillah, singger kol boluni, singger kol sedekahna. Amin. Da kana ibadah masuk papat berat jeung nafsu rasa. Kitu hubat bil makari, ari dalam fi surgaun mari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hukum tamagal hese banyak umat. Loba cucuk tiap, loba runga tiap, loba rungan. Jeung ari fi surgaun mah dihitung-hitung heula jeung saya banyak dek ngaji we dek ngaji. Bener teu? Pas pamosan belum kumis di Cileunyi. Hari media teh sok ini. Jam 11 lagi dia. Ada kesempatan setengah 12 karena mimpi ngaji. Cari tanah panganan ngaji lebih baik. Biarnya kita harus gantinya. Baik. Panah kemudian penting teh kumaha? Tika pungkur aya 4 tahun 2 tahun. Kapongkar pribados. Maos bareng kumis teh. Cari tanah. Alit-alitan niat dina manah mah niat teraskeun ku Bapak. Pun Bapak mah kapungkur kok bisa ngaji. Ngan kumargi anjing-anjing mah aduh teh ieu teh boga anu teh kata-kata ngaji teh harese ya subhanallah bahkan mah aya hadiah pada pahu ya bahun pada gaji turunan asal telepon ilmu aris dia balik dan ngomong sing barang bener sing koloteun dina ngaji sing koloteun non di teh baru asasik anak cik bener kok pikiran naon cenah gitu tanggung jawab dewek cenah gitu bahasa tanggung jawab kami ke tong naon sing bener we ngaji istiqomah deui ilmu tong apal capek tong apal lelah tong apal cakeun sing nyaen gitu alhamdulillah itu mah nyepang hayang tulang di kolot hayang kaluhun hayang berkah di kaluhun hayang berkah di kolot sing nyaran we nyepon ilmu bakal sampean insya Allah, ngatulah lemah, luar pas pes karge, datang kaji tidak, abdi kemana tuh abdi jenajah, cek Pak Adina dan Dawang, salawat menang 111 yang ya sabar kita, tidak lami-lami, tapi nggak mau, tapi kan. Insyaallah minggu ke-1 semangat kene minggu ke-2 semangat kene minggu ke-3 dibaca
Kami kan mau Bustami, Pak. Allahumma sholli wa sallim. Menang 50. Allahumma sholli Ini apa namanya tuh? 80. Udah di tas gitu bageran. Kan ibadah mah gitu. Sok. Resek kan ibadah. Paksakeun. Allahumma paksakeun. Kohrok abunya cek dina si Irah mah. Hayang nuluhkeun nafsu. Paksakeun. Pak hirup pajak geus bagja geus mulia jadi musuh dipikir ngewak ku setan dipikir geuleuh ku setan geus habagja hirup pajak geus mulia hirup pajak leres siap dipikir ngewak ku setan siap lain siap kudu setan siap kita kasih ada setan juga leres ke Nyakit-nyakitnya geus terus-terusan. sing dipegang dulu tuh saya Lah sekieu teh ngomong ninggalin urang bieu ka hareuman senang bieu. dan ini mudah-mudahan sadayana sabada bubar tina kosan sing harus sing nyaranak ke anu manfaat Amin. paraot sing husnul Amin. sing garotol ngaji nanya amin itu udah karena pengajian mah rese karena ibadah mah rese 45 kali cek tadi oke besok coba di masjid tidak yang pertama deh ayo Pada step apa ya? ke masjid Orang dulu. nah Jumat ada satu poin ciri berat mah dan ngaji di itu di tahun 10 di tahun bener tong ngaji versi kalau jam tapi lama dia mah tong di bersalah sosoknya dek asup ke masjid aya dina saku teh aya duit 172 100.000 salaman 50.000 salaman